Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Buka kopiah botak aja betul. Jujur deh, kak jujur. Botak-botak gitu. Naon yang sarikeun deui? Aya nu salah? Aya nu salah? Naon? Lamun kieu teh tukang cuek. Beda pan make kopiah teh bagaya anu kieu aya kieu tah. Ieu mah nu ge tah nu nagihan nu rona kieu tah. Nu kieu. Aya nu kieu tah aya nu kieu mah. Eta mah aki apa? Lagi tetap jadi RT oke. Lagi kekar jadi hansip oke. Lagi kekar jadi lurah oke. Lagi kekar jadi camat oke. Jika kelas 2 teh ujian heula teh. Ujian neng ujian lulus ujian anak bisaeun di saat diujina naik tak kelas. Teu lulus di ujina loyana neng menong. Apa teu menong di dia? 3 tahun teh kelas hiji. Pajarkeun teh abi mah betah di kelas ieu teh. Lain betah, siam mah teu naik diuji. Osok apa orang diuji ku Allah osok. Osok orang diuji ku Allah osok. Ujian keur urang teh rupa-rupa. Ujian teh aya datangna lamun pamajikan disalahi, dimitoha, tidulur, ditatangga jeung tibaraya. Bener gitu Umi bener. Salaki sarua kos kitu. Hidup itu adalah ujian. Jangan mau hidup kalau tidak mau diuji ku Allah. Kunaon emas nepikeun ka mahal hargana? Emas nu murni nu kadarna 24 karat, bener? Leras? Nepikeun ka hargana mahal. Sabaraha aja emas murni dia sabaraha? 1 gram sabaraha? 600. Murah amat. Di Palabuhan nanti mah 750. Hah? Mas Lenong, Mas Joko bener jemannya. Eta emas nepikeun ka mahal hargana, nepikeun ka endah rupana saha nu teu kabita kana emas saha nu teu resep kana. Bener gitu. Umi resep karena emas resep dipangeserkeun ku caroge dipangeserkeun henteu cenah curhat. Pak curhat teh kieu cenah Ustaz. Umi mah cenah lalaki geus 20 tahun teh tiba babelacan pernah sagram-gram acan Ustaz. Batur marang euy. Cincin gelang kongkorong Umi mah tiba bagelangan dibengkeut ku tamang Ustaz. Alhamdulillah. Hayang emas teh hayang. Hayang dipameserkeun ku carga hayang. Bunga mun dipameserkeun ku carga bunga. Pambelikeun. Nenge tak curhat pamajikan urang. Pambelikeun moal. Ngomong pambelikeun moal. Moal cenah cek. Keun bae pasnya mah di imahnya tong di dieu nya. Allahu Akbar. Aksesoris komo keur istri keur magelis kawanti-wanti hendak ka bina-bina gini geranyet lengkap pera kepat memerising karetip. Irungna kungkungan tarna lanca mentrangan pipina katumirian ari gadona nom sapotong-sapotong dihakan ku ucing. Bitisna ngahumut jame cangkengna kawa cangkeng papanting ari bujurna keplok sieun lagi. Firma gelis solehah ahli ibadah nurut kacaroge duh emas remel.
nu biasa ka warung lu meser tarasi teh kieu beda nunjukna ge meser tarasi dari mana pan ngajajar baru tukang warung amak tukang warung nanti anyar kene ngaganti huntu palsu ku emas sabarahaon dengan kedeuleu mun huntuna amak kumaha lagi meser talasi baru nyengir sabarahaon la ilaha illallah Muhammadur Rasul emas nepikeun ka mul emas nepikeun ka berharga endah katingalina pak prosesna nepikeun ka ketempona indah jeung hargana mahal prosesna tanggal teu aya ti dieu nu pulah kalobang aya ti dieu nu pulah ngalemas aya cing eta emas begitu digali begitu dicokot tina lobang langsung koneng teu bener henteu mimiti dikukui neangan urat bener bah urat neangan urat emas buka panggil urat madu nyaho tuh urat madu nyaho lah urat madu teh di tukang jamu-jamu ngadaanna teh jeung endog meri genep malam Jumaat ngadaanna teh insyaallah balik ka imah teh nyaduk terus la ilaha illallah nepikeun ka proses indah mahal hargana bah diteangan dikukui ka handap teh Gusti itu agung jero ka handap teh mapai urat mudan urat gitu bener diangkat eta taneuhna ka luhur da bahasana ieu taneuh teh emas bener gitu geus diangkat ka luhur diolah dikumahakeun olahna bah dikulub digulunung cuma ngomong bejaan wing panteu nyaho ilmu ya geus hanyat eta taneuh ka luhur digulunung teh dikumahakeun bah diputar-putar gitu wanyil eta kabayang ece lamun hulu ece diputar-putar ku salaki cigana kieu pan digulunung puter geus digulunung langsung ka tempo emas teu dikumahakeun deui diperet teh naon akang dipencet gitu dipencet cenah cek cenah dipencet geus dipencet teh katingal emasna encan dikumahakeun deui dibeuleum cenah cek dibeuleum arek baca dibeuleum ngebeugeut hideung dibeuleum bikin geuneuh geus dibeuleum katingal emasna encan kakara ketepon naon atuh ngajenil cenah kaos naon tah kaos kareci cenah ngajenil atong diomongkeun nya pokona mah ngajenil gitu jadi nu ngajenil teh ngajenil gitu jadi nu ngajenil teh ngajenil pan beres tahajud abah gitu pan wiridannya subhanallah alhamdulillah bener itu bah bener gitu we pokona mah loba budak leutik zikrul ma'lum teh abah tuun diperas dibeuleum teh ngajenil teh jadi emas encan geus ngajenil dikumahakeun dipek-prek bagus cok dipek-prek cenah arek moal jadi dipek-prek kebayang geus dipek-prek jadi emas encan kene wae teh encan bisa dipake dikumahakeun atuh oh dipek-prek tapi geus koneng encan tah encan koneng supaya yang koneng dikumahakeun disemprot cenah semprot make naon baygon kuseuna deui kuseuna tuh eceuk eta emas proses nepikeun ka endah nepikeun ka tingalina menawan pikabitaeun pirasepeun Allahu Akbar pan beda ceuk lamun urang ulin eta mingonan pandangan remel beda punten lagi lain kieu para buta da acuk teh acuk dikieun atuh acuk
Dikieukeun lempang lagi teh kudu biasa kieu lempang lagi di palabuan di pala proses nepikeun ka mahal proses nepikeun ka tempo indah teh luar biasa tadi proses. Maka urang oge hirup lamun hayang mulia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala mau tidak mau kudu lulus heula dina ujian. Bener gitu bener. Rupa-rupa bah ujian ke urang. Lamun salaki aya nu diuji ujianna teh boga pamajikan bawel. Bener gitu bener. Boga pamajikan galak. Ganeng tergalak. Gusti nu agung bari usaha keur hasil ngan lagi usaha dan wajib teh ikhtiarna urusan hasilna urusan Allah wa ba'dal ikhtiyar wa ilallahi turja'ul umur kembalikan ke Allah ngan kadang-kadang pamajikan nu teu ngarti manu teu ngarti ye urang bari usaha teu mawana naon teu hasil madus eta beungeut madus malaikat Ijroil sih kan. Assalamualaikum teh lain dijawab assalamualaikum teh lain dijawab pantol pan beda cenah salaki mun datangna mawa duit loba jeung teu hasil beda teu ku aji karasana ngomong menggung jujur beda teu karasana beda atuh da nu teu bari usaha teu mawa naon mah koslang layangan lesot leumpang teh ngageulieun panon kaluhur sungut calangap kudu nama datang salaki urang di tempat usaha datang salaki urang di pagaweanana kudu nama nu ditanya teh abah akang bebek cager bagaimana kabarmu sekarang sayang asa kitu tara umi sok tara rawe leungeun sat ieu sok tara ada aja sok dicebut tangan ku pamajikan tara bah tarang masuk tarang palingan kok herang tarang akang subhanallah ujian rupa-rupa apa ujian ke urang teh naon sababna semakin besarna ujian maka semakin besarnya pula pahala nu bakal dibikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lulus dari berbagai macam ujian. Kanjeng Rasul ya. Kanjeng Rasul masih kena dikandung kene geus dikantunkeun ku Rama. Benar gitu. Kehidupan baginda Rasul masa kecil itu luar biasa. Tantangan, rintangan dan ujiannya luar biasa. Rasul mampu melewati sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabogaan kita yo abduhu wa rasul. Karena makom abduh, karena derajat abduh itu luar biasa luhurnya. Syekh Ismail Haqi bin Mustafa Al-Hanafi di Ruhul Bayan dia ngomongnya li'anna maqamal ubudiyah hiya asyraful maqamat wa a'la maratibil aliyah. Jadi meureun urang teh mun hayang dipikani aku Allah teh kudu nyaan heula kudu ngahambakeun heula urang ka Allah. Bener gitu bener. Laras gitu laras gitu. Ini peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu kewajiban salat nulimawa lamun ditingali secara sejarah peristiwa perjalanan baginda Rasul Isra dan Mi'raj luar biasa di luar daripada nalar sehingga disebut lagi amrul khawariqun lil adat amrun li ta'ajjub perkara nu teu kaharti ku akal perkara nu kontradiksi jeung akal disebut nage mukjizat naon cenah ceu naon ari ngaran mukjizat mukjizat gitu. Mukjizat naon bah
mukjizat naon mukjizat kitu we turutan lana itu bisa mah ungkan tepuku naon ringanan mukjizat teh cek mukjizat abah mukjizat teh naon mukjizat supaya ke hati maka kudu ada tanggal tarik mu'arif kaula soleh naon tarik na mukjizat ada disebut mukjizat amrun tuhara ala khilafil adda biyadin nabiyyin aw rasulin ba'dal minsah hiji perkara nu dohir nu timbul engkah dari diri para nabi jeung rasul ba'dal minsah setiap nabi dan rasul ku Allah diberi mukjizat para nabi dan rasul bersami mukjizat nu dibikeun ka Nabi Muhammad teu sarua jeung mukjizat nu dibikeun ka Nabi Isa mukjizat nu dibikeun ka Nabi Isa teu sarua jeung mukjizat nu dipasikeun ka Nabi Musa alaihi salam disesuaikan dengan kebutuhan dan umat di masa itu. Mukjizat Nabi Musa apa? Di antara ku Allah diberi kelebihan Allah itekna lamun ditengelkeun bisa meulah lautan. Hayang teu boga itu kus kitu. Hayang teu itekeun tengelkeun kana beungeut teh brai. Caang. Caang. An eueuh we urang itu kus kitu. Mukjizat Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Isa nu nomor kahiji bisa ngahudangkeun deui jalma nu geus paeh. Dina manakib leres kitu leres. Mun uing bukan kitu ini ka makam wen abrengkeun. Harudang masih get kosong mah, udang. Kenah sigananya banyak. Bisa masih get kosong dah wae ka makam hudang-hudang gede malodar. Ngan urang mah moal bisa. Subhan. Maka peringatan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul merupakan salah satu daripada bagian mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga diabadikan ku Allah di surat Al-Isra ayat pertama kalimatna a'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhana teh kalimat nasa bareje ece. Bareje. Pernah ngitung cah urang hitung yuk subhana nuka hiji sin nuka dua ba nuka tilu ha nuka opat alif nuka lima nun sabaraha jumlahna sabaraha bas subhana teh kalimatna bah aya 5 ngomong atuh ngomong sing bentes sabaraha nuka hiji nuka dua nuka tilu nuka opat nuka lima bener gitu bener besi salah kebalikan di imahnya insya atuh balik kerajaban teh apal-apal nyaho-nyaho jumlah bilangan subhana air nerap air nempel gitu lumantar kita di sim abdi dibulak dibalik diputar-putar teh punten ampun para lun para kasepuhan para mukarram lain nganggap bodoh ampun para lun lain nganggap bodoh ngan pribados emut kana salah satu kaidah dina kailani kullama takarrara tukurriro mun ngaji dibulak dibalik dibulak dibalik dibulak dibulak dibalik dibulak dibalik dibulak naon tujuanna nek ulama ahli bilaghah liifadati jazmil muku supaya nancep kana hate apal ingat minimal beres rajaban teh penting euy rajaban hasil naon hasil subhana jeung caus saruntuy alhamdulillah mun kitu alhamdulillah aya nu nempel ingat subhanallah wa bihamdihi subhanallah
dua kalimat cek Rasul, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat enteng diucapkan anak bakal jadi pemberat dina timbangan, amatlah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naon kalimatna? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Pek nyoba abah salah nggak kabehan bahnya sarwakeun sungut nanya tong hiji ka kulon hiji kawetan siap. Beres kompak nu hareup anjir. Asak we mun semangat kieu teh ngaji teh cara kieu diajakan kompromi teh ringkuk dah ringkus dah ringkus andorkeun ka kuburan ulah wae. Aja siap kompak siap kompak santrian siap kompak santriin nges sepapanyangan nges ini kayak papanyangan sama di imah nengnya cantik kang ngelain mah bae. Subhana ya subhana teh lamun ceuk barudak santri istilah ilmu nahwu itu subhana teh disebutna teh isim masdar disebutna isim aya masdar aya isim masdar beda neng beda apal can jurumiyahna apal jurumiyahna can apal kumula jurumiyahna al-qalamu walabdul murakabul mupidu bilwati lain mah al-qalamu pangis maneh ngaji can ki bungus hagang ka awewe mikir gopeng isi masdar bahkan aya nu jebak teh subhana teh maf'ul mutlaq bin fi'lin mahdhuf bin taqdiruhu sabbahtu subhana. Naon artina? Urang hartian subhana maha suci Allah maha suci maha bersih Allah maha suci sing tarik maha bersih Allah maha suci Allah maha bersih Allah nu suci jeung bersih teh saha nu suci jeung bersih teh saha nu kotor teh saha nu hina teh saha nu bobolokot ku dosa teh saha aku tak kitu bener nu suci teh saha nu bersih teh saha nu kotor teh saha nu bolokot ku dosa teh saha urang aku berarti sadar ngerasa rumasa hirup bolokot ku dosa hirup loba dosa mun ngarasa jeung rumasa bari sadar insyaallah bakal daek tobat insya nah sababna sabab hari ini banyak orang loba jelema pinter menilai kesalahan batur kagorengan batur maka gorengan batur segede tai ceuli di teh kagorengan batur belum dipanjang harus bertanya ngahacal cek kagorengan batur kesalahan batur ditatanyakeun malah tepas aya nu kitu aya berker ngariung di palinan bumi dina tepas ngariung aya nu lewat eta ditempok ku sararea ceuk tingali itu nu lewat eta ditempok di handap ka luhur bari pok suruk cenah nya make senal cinjeurna nyeblos itu kan bae da cokor-cokor batu dibangus sok aya nu kitu sok aya eta teh keur nyeblak eta ngariung nyeblak
nyeblak di imah nyeblak mayoran gitu ya lewat aya deui nu lewat tinggal langkung di pelah loba katong pan ditoel deui ceu dempo itu dempo no kita pakai baju ini Mas baju koneng tiung beureuh ari punuk hideung atuh keun bae punuk batur aya nu kitu aya itu ku hayang we ngomongkeun batur hayang ngomongkeun batur teh batur teh goreng ge batur teh salah we manehna we nu benerna teh mi asa pang benerna bener gitu bener mantap kan nonyok teh gerak ulah ka itu wae ulah ka batur we nonyok teh balik ka gerak nonyok teh ka dia teh nonyok teh ya mata curug bang asupan yang ilmu batur penonyuk Allah pandai menilai kesalahan orang lain sementara kesalahan diri sorangan sebelum wadah mereka tekan dulu kunaon jalma bisa kitu tara ngaca tara naon cek tara naon bah pasok ngaca tara abah boga kaca di imah badak tuh ece boga kaca di bumi Bandung gede leutik lamun hayang nempo ka gorengan urang mun hayang nempo goreng patutna di urang mun hayang nempo goreng patutna awak urang bahna balik ayeuna ngaji ece balik ngaji sup ka kamar kunci pantot 17 kali jepret 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 salakina di luar budak di luar ece yang hareup kana kaca nu badak teh buka baju jeung calana nangtung hareupeun kaca kieu teh bakal katempo goreng patutna urang bener bener teh bah ajaran ku abah balik ngaji ayeuna komo beungeut geus parareot kieu buka baju jeung calana yang hareup dan kaca kieu bah Allah eta jam ding-ding bagoy goreng patut tuh urang teh goreng teh aja teh gelis katingalina rapi di dandanan di pakaian dibungkus lebihkeun ka galelis aduh salah ngadang obat ini tadi teh rieu kadang obat mencret jadi kieu tong nyalahkeun euing salah mere obat terus Ustaz Wahyu halo tempo awak urang aja tempo awak urang abah betapa goreng patutna geuning urang teh bah geulis sote kasep sote halus sote di dangdana bener kitu emak ge emak aduh ini umur 70 tahun astagfirullahaladzim sanggeuk aing ngomongkeun oge tiga naon pak tiga naon kalau wewe Gusti nu agung geus moal hayang daang 2 minggu tiga naon bener gitu bener cacak-cacak nu aranom keneh geus goreng patut komon ini cacak-cacak uning nu masih ngorak bari kaset deuh alhamdulillah kaset sakieu lumayan dibandingkeun jeung termos mah Allah Rabbana kalimah bah tempo diri urang tingali awak urang bakal katempo gorengna urang teh bakal katempo goreng patutna urang teh lamun sok naik nempo maka kerja sok naik introspeksi diri jalma sok naik muhasabah diri walau bateuing ngagorengkeun batur moal bateuing ngomongkeun batur da sadar ngarasa jeung rumasa diri lagi jalma nu bolokot ku dosa urang teh jalma nu hina urang teh dijieun dina perkara nu hina abah dina perkara nu hina naon urek dibanggakeun naon ilmu titipan jabatan titipan harta titipan cing aya teh di dieu orok nu karak lahir obong kene orok jelma beunghar borojol lahir teh geus make jas aya eueuh ieu mah cenah anak hansip Allahu Akbar lahirna teh make sepatu bot ieu mah orok tukang macur berubah lahir tokor mau kaet aturan jet mau ceunya geus dibaba di jero meureun Allahu Akbar
la ilaha dijieun ku Allah tina perkara nu hina bakal baik dina keayaan hina. Bener gitu bener. Leres gitu leres. Naon rek dibanggakeun. Wing ketempuna gagah make jas kos nu heueuh. Ke gamis, lain gamis daster aja teh daster. Nu pamajikan dipake. Daster. Kunaon make nu kieu tiris di mah tiris. Da wing tadi wing di jero jeung kepala muka. Ripuh ayeuna we ngesang teh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ijas. Opo ya? Bukan opo ya? Botak aja betul. Jujur deh, jujur. Botak-botak gitu. Itu nyari kasenter kusistik bedus, saburinya ya hulu. Daripada digorengkan bocor nih, gue ngaku sorangan. Benar gitu benar? Naon yang sarikeun deui? Aya nu salah? Aya nu salah? Naon? Lamun kieu teh tukang cuek. Beda pan make kopiah teu bagaya anu kieu aya gitu tah. Ieu mah nu ge dah nu nagihan nu rona kieu tah. Nu kieu. Aya nu kieu tah aya nu ge mah. Eta mah aki-aki beger nu ge. Allah, apa kumaha mun kieu? Kas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Naon dibanggakeun naon? Ilmu. Teu bisa mawa nama pangheulana nungsa. Harta teu bisa mawa nama pangheulana bakal dihisab pangheulana bakal nyelakakeun. Jabatan. Lagi tetap jadi RT oke. Lagi tetap jadi hansip oke. Lagi tetap jadi lurah oke. Lagi tetap jadi camat oke. Nah, 5 tahun. Beres 5 tahun jadi rakyat. Bener teh? Aya pejabat sombong ke masa ngajabat nah pun geus jadi rakyat ripuh sia. Ripuh ayeuna bisa PPDK teh aya jabatan. Bener gitu bener Mbak? Naon rek disombongkeun kurang naon rek disombongkeun Allahu Rabbuna Karim dulu. Nu mantap man arrafa nafsah faqad arrafa rabbah. Saha jalma nu geus wauh jeung dirina bakal wauh jeung nu bogana. Lolobana jalma kiwari PPD krek ngerasa di pang alusna, ngerasa di pang pinterna, ngerasa di pang ilmuna, ngerasa di pang beungharna. Batur teh kabeh goreng patut leutik batur teh. Allahu Akbar. Sabab eta jalma can wauheun jeung dirina. Ditanya teh akang geus saha ngaran teuing? Kang saha ngaran? Teuing. Ibu saha nami? Teuing. Urang mana? Teuing. Cing, lamun jelema ditanya kos kitu, cager apa gering? Cager apa lieu? Ditanya ngaran teu wauheun kana ngaran solangan berarti kitu teh jelema linglung. Subhana. Jam 12 kurang 5 menit. Kakarak subhana. Terus kuwi mah rek minta persetujuan heula ke depan kudu sesuai. Kudu sesuai. Waja'alu bilaghatal kalami tibaqahu bimuqtadal maqami. Kudu sesuai. Ila teuing atuh tunu paralik teh heula. Mending lamun pek geus teu kuat ngacumbahnya. Beres gitunya siap. Ceu lamun geus teu kuat nangtung nya. Siap. Pak Ustad dadah gitunya. Siap gitu siap. Beja anu we besi lolos rem. Besi lolos. Maha suci Allah, maha bersih Allah berarti nu suci jeung bersih teh Gusti. Nu kotor teh, nu hina teh urang. Maka lamun ngomong bersih, lamun ngomong suci ku kalimat subhana, maka ngabogaan tilu arti hiji aya nu ngabersihkeun, dua aya nu dibersihkeun, tilu aya cara ngabersihkeun. Lamun mun ece di dapur aya pakaian nu kotor supaya bisa jadi bersih, tilu carana. Bener gitu. Hiji kudu aya nu ngabersihkeun, dua kudu aya nu tilu cara hiji ngomong hiji dua
bener tilu can konek sugan belah dia mah da katepan merong kawin lamun ngomong bersih lamun ngomong suci maka ngabogaan tilu makna ngabogaan tilu arti nu kahiji cicing nu kahiji gadua sing kompak atuh ngomong dada itu kumaha terus mek beger nu kahiji nu gadua gatilu nuhun kahiji kudu aya nu ngabersihkeun nu kadua kudu aya nu dibersihkeun nomor katilu cara ngaber baju kotor hayang bersih nu kahiji kudu aya nu ngaber sarua bersihkeunana urang nu dibersihkeunana baju cara ngabersihkeunana seseuh asok nyeseuh asok sok nyeseuh baju salaki aja asok seseuh baju salaki kurang bersih asupkeun jeung salakina kana mesin cuci putarkeun insyaallah diangkat teh galing buukna dadah Gusti nu agung seseuh asok nyeseuh asok tanya nyeseuh di mana eta nyeseuh di sholawatan ieu di mana maneh teh di mana eta kasalaki Allahu Akbar maka lamun Allah subhanahu wa ta'ala di saat ngomong subhana maha suci Allah maha bersih Allah tilu ji aya nu ngabersihkeun urang nu bersihkeun Allah cara ngabersihkeun subhanallah dina kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah lamun jelema geus ngadalah daging subhanallah geus mengakui jeung geus diakui ku dirina maka bakal kieu ngomongna teh ilahi anta maqsudi waridho kama terlubi kitu ngabangkongna teh Pak kerja geus bisa ngabersihkeun diri geus kental subhanallah bakal mengakui ilahi anta maksudi mun Gusti nuku abdi dimaksud mung ka Gusti abdi minta tulung teh mung ka Gusti abdi nyarande teh kitu bener leres gitu kapan urang teh urang teh makhluk sing sadar di mana aya makhluk pasti aya khalik makhluk teh nu dijieun ari khalik nu nyieun moal kaharti ku akal secara ilmu tauhid aya nu dijieun Allah nu nyieun aya meja Allah nu nyieun kaharti teh aya pacul dorana tapi nu nyieun kaharti kurang kaharti aya budak gemprah ayo geus ngimpi ka dermaga itu ayo geus ngimpi papalidan ayo geus ngimpi naik rambutan udang hiji ngimpi palid jangnya bianya udang da luas pan ngimpi palid dadah ya Allah ya Rabbana karim anta maqsudi mung ka Allah Pak urang teh makhluk nu dijieun Allah khalik nu ngajieun sementara lamun berbicara tentang jieunan Allah berbicara tentang gamelan Allah nu gagal Allah manyieun makhlukna jeung kabeh manfaatna nu jangkung manfaat ku jangkungna nu penek oge manfaat ku penekna benar gitu nu hideung alus nu bodas alus anu hideung anu bodas benar gitu benar anu mancung alus anu demes anu mancung anu demes coba Bapak ngomong orang masing-masing dari telak-telak dari jika irung jika kutil itu alhamdulillah lain ngomong irungna tapi Allah ngesieun irung diteuneun ku Allah pas sesuai dengan tempatna kabayang ku aja mun irung diteuneun deket bujur
dede keberekbak juga nih kabayang goje lamun pek irung iliang namari kaluhur usum hujan ripuh bener gitu pelaku Allah ditenenti dia pi ahsani takwim dengan bentuk tubuh nu sampurna dengan bentuk tubuh nu endah kunaon maki indah sebab manusia ku Allah dibere hiji istiwaul khalqi nomor kedua ilhamul ma'rifah kelebihan jelema istiwaul khalqi gedeg pangadeg jelema halus oh jelema nu goreng beusi teu percaya nu ngarasa goreng patut di dieu init karagunan ka itu ngareneng jeung monyet ngareneng cek urang teh nyet urang jeung maneh kasepan sahanya cek monyet atuh kasepan urang ripuh ripuh teh kaset nu gagal tuh nya sabab nu gagal keluar sangu eta teh alamah ciri wa alamatul tuhdab abadan di mana geus keluar sangu jeung sok berarti ciri ngaji sakedeung deui tereh hangeus gitu depan meunang lamun tiis teh mun tiis teu ngeunah heuceu uing kamari ngaji di Jampang Allahu akbar eta sangu dicomot rabeng teu beunang-beunang Kang dikitu teh muruluk Allahu akbar ari sok tiis didaang teh uing balik ka ieu mah nyadok ke modal wae uing Allahu akbar hiji istiwaul khalqi nomor kedua ilhamul ma'rifah naon ilhamul ma'rifah teh mampu mengenal Allah subhana kok ada terus pan keur subhana ieu jam 12 lewat 5 menit kurang anggeus ke dorok-dorok Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala alladzi asra nungeus ngaberjalankeun ieu ladi salah di teh Allah teh ladi teh Allah ladi teh kunaon make dimubhamkeun pertanyaan kerja manu iman sahaan Allah di alladzi asra nungeus ngalompangkeun bahasana ge da kalimat nu tadina lazim dimutaadikeun naon dari ngaran lazim teh ma yata'adda ila ma la yata'adda ila maf'uli bih bahasa lempeng nama kalimat nu teu ngabutuhkeun kana maf'ul eta disebut fi'ila nu kumaha disebut fi'il muta'addi ma yatajawwaja ila maf'uli bih kalimah nu ngabutuhkeun kana ma kalimah lazim di mana lazimna asrok teh lazimna teh saro hartina saro teh lempang muta'addikeun we kunaon ku hamzah tadi ya sabab ada waktu muta'addi teh sabaraha hiji bah tilu mun teu salama dina yaqulu bil hamzi wa tad'ifi adi ma lazim wa harfi jarrin insulasian usim gitu berarti teh cek henteu pasantrenkeun matakan budak supaya nggak tina arsana lempang pae ya hirup ya ya mah pae kuburkeun kan manian heula canak boe di masjid innalillahi wa inna ilaihi korenah deui wae mun geus pae mik ngaji kudu geura buburu asro geus ngalompangkeun Allah kasaha ngalompangkeun bi abdihi ka hambana saha hambana teh kanjeung iraha lompangna iraha dilempangkeun baginda Rasul di Isra dan di Mi'rajna baginda Rasul teh laila dina waktu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati tujuanna Allah rek nembongkeun tanda-tanda kebesaranna Allah rek ningalikeun kuasana ka Kangjeng Nabi secara khitab khususna tapi secara umum nama ke urang sebagai umatna umum nama ka urang sebagai umat
hitobna maka Kangjeng Nabi secara khusus, tapi umumna mah keur urang. Al ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nempokkeun tanda-tanda kebesaran Allah. Gusti Rasul teh ditempokkeun ku Allah kana kuasana Allah. Wah, panjang mun dicaritakeun moal anggeus tepikeun ka subuh ngan ku sabab ceuk tadi teh ya. Angeun geus kaluar, sangu geus datang. Dorok-dorok we ngarah terekan anggeus. Kesimpulanana Isra Mi'raj baginda Rasul dina peuting ieu urang jadikeun pelajaran keur urang sadayana. Hiji, urang jadi manusia kudu jadi manusia nu kuat tina tahan banting di saat diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Supaya naon? Supaya urang di saat mampu melewati ujian maka bakal jadi hamba Allah nu dipika cinta ku Gusti Allah. Geus dipika ku cinta ku Gusti Allah mah naon nu eueuh, naon mustahilkeun Allah tong ge dipentak, teu dipentak bakal diasongkeun. Naon sababna? Tanda-tanda kebesaran Allah geus nampak lain ukur dina diri urang, lain ukur di alam semesta. Balatak aya di sekitar urang, tapi khusus pikeun jalma anu otakna, pikiranna dipake mikir kana tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Angus digancangkeun pikeun kaya hasilna salat nu 5 waktu. Salat cek Imam Athaillah dibagi 2, aya salat syariat, aya salat hakikat. Salat nu mana nu bakal ngahasilkeun buah, nu bakal ngahasilkeun natijah teh moal ayeuna da sangus datang. Alhamdulillah di lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan insya ikhlas ngajina nepikeun ka jam 12 ikhlas ridho ulah kapaksa mun hadir ngaji si ikhlasna dada yakina hate coba titenan masing taliti kana ayo orang ngaji sini kakak harti ayo terus ayo orang sholat tanda orang taat ayo orang balali. Sekian, terima kasih. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.